anu disusun ku para empu di pipiding sindir silih siloka kalayan simbol anu tamtu sakiwari panganten sunat anu kasep cek dapa dimuruh ku mamah sareng ku papa Bapak Haji Sarna sareng Ibu Hajah Atik kadang ngewargi sadayana mangga kasep dapat lamunnya hidup lamunnya idunya sebagian tina mangsa nya hidup pisan anu ngambah alam dunia tempat kumalenggan hirup hidup kasep dapat mual nganjung lamun teu aya pangjurung tinu jadi indung hirup hidup kasep dapat mual waya lamun teu aya pangdoa tinu jadi bapa indung tunggu rahayu bapa tangkal darajat beral anaki didoakeun ku bapa mangga dihaturanan ka Bapak Haji Sarna sareng Ibu Hajah Atik sakulawargi kanggo langsung ka pelaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Prayaga geura bagiakeun. Mangga lakonnya Bapak Sarna sama Mama duduk dulu di sini. Ya. Bapak Sarna dipanggil. Oke lah, udah. Cek yang dulu di sayurnya nanti ya. Uang yang 100 ribuannya nanti belakangan ya nanti. Sekedar Ibu jalan dulu. Maka Ibu. Ayo lagu.